Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng injing pamirsa, katepan deui sareng simkuring Siti Najwa dina warta sakilas info. Ayeuna simkuring bade ngawartakeun warta sampah. Aya sababaraha tempat pemicinan sampah di wilayah Majalaya, Kabupaten Bandung anu ngalaman keterlatan pengangkutan sampah. Salah sahijina anu lumangsung di TPS Pasar Baru Majalaya, Kabupaten Bandung. Sapertos kieu tumpukan sampah nu aya di Pasar Baru Majalaya. Sampah numpuk nepi ka ngahalangan sawarehna jalan, aya oge anu kawalungan. Bau buruk sampah ngotoran kana hawa pasar jeung sampah ieu ngaganggu warga sanes nu bade balalanja. Sampah jadi numpuk kieu teh disababkeun tina kajadianana katelatan ngangkut sampah. Sampah narumpuk acan dicandakan nepi ka ngakibatkeun jalanan jadi kalotor jeung bararau. Aya Aribi anu nuju di Pasar Baru Majalaya, kumaha kaayaan di dinya ayeuna? Mangga Aribi. Muhun tepangkeun sareng Abdi. Abdi Aribi Septidayat salaku reporter nu aya di lokasi Pasar Baru Majalaya, Kabupaten Bandung. Bade ngadugikeun kaayaan anu di Pasar Baru Majalaya. Ieu sampah teh ngajababkeun jalanan jadi bau serta tercemar penyakit. Salajengna Abdi bade ngawawancara sababaraha wargi anu aya di Pasar Baru Majalaya. Ayeuna Abdi sareng salah sahiji wargi anu aya di Pasar Baru Majalaya. Punten Bah, namina sareng saha? Bapak Sopandi. Atau sabaraha lami linggih di Majalaya? Tos 12 tahun. Naon ku Bapak diraos perkawis ayana sampah di pasar ieu? Kalau ku abi mah nuju di TPA-na nuju dari tutup namanya kamari dibuka deui namanya penarikan. Naon dampakna ayana runtah di lingkungan pasar ieu? Kumaha solusina pikeun ngurangan sampah plastik di pasar ieu? Ai solusina saur abi mah saya nama di masyarakat. Kadang mah khusus kanggo pasar. Kumaha aya saran kangge pemerintah supados sampah ieu tiasa dikirangan? Aya syarat mah abi mah koyong katanya enggak unggal dinten karake tos 2 minggu namanya kamari sekali penarikan. Hatur nuhun Bapak atos tiasa nyempetkeun waktosna kangge di patarosan. Ayeuna Abdi sareng salah sahiji wargi anu aya di Pasar Baru Majalaya. Tugas sampah Bah namina saha? Patata Atau sabaraha lami linggih di pasar ieu? pasar teh ti tahun 2002. Naon nu ku Bapak diraos perkawis ayana penumpukan sampah di pasar? Anu karawasan mah mun upami mobil di TPA na langsar di dituna di dieu malah macet. Upami di ditu penuh janten si tim kontraknya ieu na teh lokasina teh tah upami CF kontrak biasa beureun ku teu dieu teh diatasi deui mun ditawis heula deui beberes tah biasa langsar deui ka itu teh kitu sampah teh kumargi di dituna ayeuna mun nuju tepa ieu acan beres bangetan nya sampah teh ditu mandeg heula samentawis mah acan langsar. Kumaha saran ti Abah kanggo pemerintahan supados sampah ieu tiasa dikirangan? Nya ku tiasa kekirangan mah ieu mah kedahna mah tiap 3 sasi sekali 4 sasi sekali upama yang beres mah kedah nganggo beko we. Upami nganalkeun mobil wae mah upami hiji-hiji mah sadengkeun samobil moal katahan sabab upami sampah sanes nganalkeun ti pasar wae seueur piluaran ti lembur-lembur kampung-kampung RT RW ngabuang teh ka dieu janten ieu teh teu ti pasar hungkul sampah teh seueurna mah ti piluaran ayeuna di wagel da
nya kitu teh ngaranna jalmi mah ngotot gitu. Nuhun. Hatur nuhun atas tiasa nyempetkeun waktosna kangge diwawancara. Panginten sakitu wae anu tiasa didugikeun ku abdi. Ayeuna urang alihkeun deui ka studio. Ya, hatur nuhun Arbi. Mugia kapayuna di Pasar Baru Majalaya Kabupaten Bandung teu aya deui ketewatan pengangkutan sampah supados jalan teu barau sareng teu ngaganggu kenyamanan warga anu bade jualan sareng anu bade balanja ka pasar. Mung sakitu anu tiasa didugikeun, simkuring pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.